Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ila hadratin nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wa mursalin wa ulai wa salihin wa jam'il malaikatil muqarrabin wa khususan la rusyabil qadi ajilani wa usun la rusyadi Nabi Bakri wa Umar wa sana wa Ali radhiyallahu anhum wa usun la rimusani wa kitab sulam taufiq syanawi aban dan ajawi usuli wa puri masih silatihim wal mu'minina wa mu'minat wa muslimina wa muslimat al ahya'i minhum wal amwat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengan kana pangaosan kitab Sulamat Topek halaman 53 54 noe kitabna mangga urang buka samikeun logatanana. Pami abdi sadina maca logatan atau dina ngahartian. Orang lareskeun sasarangan di komentar. Kabari teh masih paslun yahrumu riba. Dina masalah haram riba. Paslun yahrumu riba teh. Yahrumu haram non riba. Bikeun ka dieu urang lajengkeun di bismillahirrahmanirrahim wa bai'ul mu'ibi jeung haram ngajual barang anu cacat bila idharin kalawan henteu didohirkeun li aibihi kana kacacadanana eta barang. Ngajual barang anu aya minusan teu dibejakeun minusna haram. Wala tashihu jeung teu sanon kismatu tirkati ngabagikeun harang atawa barang ditinggal mayit. Wala yabi'a syai'in jeung haram ngajual hiji perkara minha tina ieu barang ditinggal mayit. Malam tuapa dina salagi can dicumponan heula naon duyunuhu pirang-pirang hutangna ieu si mayit. Wa wasoyahu jeung pirang-pirang wasiatna ieu si mayit. Wa tukhraju jeung dikaluarkeun non ujratu hajatin ongkosna munggah haji wa umrotin jeung umroh ingkana lamun maaya ieu haji jeung umroh alaihi eta tetep wajib ka ieu si mayit. Ila ya banging yen kudu ngajual tu si jalma ila aya ba angin yen dijual na ila ayu ba angin yen dijual naon saeun hiji perkara liqadai hadhil asya'i pikeun nyumponanana ieu pirang-pirang perkara. Kecuali mun barangna eueuh nek mayar hutang, duitna eueuh, jual barangna barang ditinggal mayit tuluy bayarkeun kana hutang. Tama teu naon dijual oge barang ditinggal mayit teh sabab nek mayar hutang si mayit atawa nek nyumponan wasiatna si mayit da duit mah eueuh. Pan teu meunang dijual teu sah, tetapi lamun keur mikeun keur nutupan hutang si mayit atau wasiatna si mayit jual wae bandana kitu maksudna. Fatir katu manggari barang ditinggal. Kamarhunin eta sapertikeun barang anu digadekeun bidzalika ditumazkur. Karo kikinari contona sapertikeun abid hatta ejana anu natuan ieu si abid walau bi ahdi zafikin jeung sok sanajan ku nyokotna sapergenep dirham. La yasihun teu sah naon bai'uhu ngajualna ieu si abid hatta yu'adda sehingga dibayar. Naon ma perkara biraqobatihi anu tetep ieu mah wajib ka si abid. Aw yazana atawa ngizinan saha algorimu anu ngahutangkeun pi bai'ihi dina ngajualna si abid. Wa yarumu jeung haram non ayaftaro yen tah jijienan bohong. Nyarita bohong jadi nyandiwara bohong haram. Rogbata mustari dikajal karesepna jalma nu meuli kana resepna jalma nu meuli. Awil bai atawa resepna jalma nu ngajual. Ba'da istiqrari tsamani dina sabada haram
haram jijienan bohong dina sabada tetepna harga barang. Liabi'a jijienan bohong teh karena supaya ngajual itu si jama alaihi atau kanu meuli au yas liabi'a karena supaya ngajual itu si jama alaihi kanu meuli au yastariyahu atawa meulina itu si jama hukana eta barang minhu tinu itu meuli. Wa ba'dal aqdi jeung haram jijienan bohong dina sabadana akad fi muddatil khiyari dina waktu milih-milih atau dina zaman waktu khiyar asyadu eta leuwih banget haramna. Wa ayashtariya jeung haram meuli itu si jama atau ama kana kadaharan waktil gholai dina waktu mahal wal hajati dina waktu butuh liyah bisahu karena arah-arah arek nimbun itu si jama hukana eta kadaharan. Nimbun barang nek dijual engke dina waktu batur butuh kana eta barang dengan harga mahal. Nimbun barang teh haram. Wa yabi'u atawa ngajual itu si jama hukana ieu kadaharan bi agla kalawan harga nu leuwih mahal. Wa ayazida jeung haram nambahan itu si jama fisyaatin dina bandana liagurro karena ara-ara nipu itu si jama gairuhu ka kanu jualan kanu lainna ka babaturan atau kanu sejena. Wa yapriko jeung yen misahkeun Waya briko jeung yen misahkeun itu si jama bainal jariyati di antara harta jariyah wa waladaha jeung walad atawa anakna ieu jariyah qabla tamyiji dina sabadana hidang. Wa yaksha jeung haram nipu itu si jama au yakhuna atawa haram khianat itu si jama fil kaili dina takran. Wal wazni jeung haram nipu atau khianat dina timbangan. Wa dzar'i jeung haram nipu dina ukuran. Wal addi jeung dina hitungan haram. Dina hitungan timbangan ukuran teu meunang dibohong mun dagang kudu jujur. Au yak haram khianat au yukadziba atawa ngabohong itu si jama wa ayyabi'a jadi teu meunang ngabohong dina timbangan ukuran hitungan takran gitu tah keur ngajual atau keur meuli atau keur ngajual barang teh. Wa ayyabi'a jeung haram ngajual itu si jalma aqatna kana kapuk awi ghairi hatawaliana kapuk minal baudai tina buktina pirang-pirang barang dagangan. Da segitulah kewayak do dilajengkeun deui halaman 55 56 wallahu a'lam bissawab.